Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Barudak tepang deui sareng Ibu Hena dina pangajaran basa Sunda kelas 7. Materi ayeuna anu baris didugikeun nyaeta kalimah parentah. Kamari urang parantos ngabahas iklan layanan masyarakat. Dina materi iklan layanan masyarakat, hideup tangtu baris mendakan kecap anu sarupa jenisna jeung kecap parentah. Naon hartosna dina kecap parentah teh? Kecap parentah oge bisa disebut panitah, pangjurung, pangajak, panyaram, sareng pangharepan. Naon atuh ari kalimah parentah teh? Kalimah parentah teh nyaeta kalimah anu eusina ka hayang atawa parentah ka batur. Sangkan ngalakukeun pagawean anu dipikah hayang atawa anu diparentahkeun ku urang. Ayeuna eukeut ngabahas materi dina teks, janten naon anu jadi ciri khas dina kalimah parentah teh? Sangkan urang bisa nulis kalimah parentah anu bener dina teks. Biasana kalimah parentah teh ditungtungan ku panyeluk, hartosna ku tanda seru dina tungtung kalimahna. Contoh, cing pangmicingkeun runtah jang. Di tungtung kalimah henteu aya tanda panyeluk, hartosna henteu aya tanda seru. Cing pamicingkeun runtah jang. Kesana sapertos nyarios biasa, henteu aya tanda anu nunjukkeun yen eta teh kalimah parentah. Najan aya kecap pangmiceunkeun, dieu aya kecap pangmiceunkeun. Tos tangtos ieu teh ngabuktoskeun kalimah anu salah, sami sareng beda makna najan mibanda hartos anu sarua. Cing pangmiceunkeun runtah jang. Dina tungtung kalimah aya tanda baca panyeluk. Hartosna nyaeta tangtu bae ieu teh tos sesuai sareng kaidah penulisan teks kalimah parentah. Yen eta teh tos nunjukkeun kalimah parentah. Kalimah parentah kabagi jadi 5 golongan. Kahiji, kalimah panitah. Kadua, kalimah pangjurung. Katilu, kalimah pangajak. Kaopat, kalimah panyaram sareng kalimah pangharep. Contoh kalimah panitah. Kalimah panitah teh hartosna nyaeta kalimah anu eusina maksa jalma lian milampah pagawean saperti contoh ieu. Nyai pangmeulikeun sambeleun ka warung. Jung atuh rek ka sakola mah bisi kabeurangan urang minjem buku ka perpustakaan yuk. Nah, Nyai pangmeulikeun sambeleun ka warung. Nu kahiji tangtu salah, sabab henteu aya tanda panyeluk, henteu aya tanda seruna. Di dieu ngasa ukur aya titik. Nu kadua oge sami salah. Dina jung atuh rek ka sakola mah bisi kabeurangan. Mibanda harti anu hampir sarua tapi kurang tepat sabab aya kategori anu ngaranna kalimah pangjurung. Nu katilu oge sami salah. Kumargi di dieu lebet kana kalimah pangajak. Urang nginjem buku ka perpustakaan yuk, sarua ejeung ngajak. Nu kaopat, Nyai pangmeulikeun sambeleun ka warung. Ieu sarua hartosna jeung kalimah panitah. Sabab kunaon? Di dieu tos kalebet kana kaidah penulisan teks kalimah panitah. Aya tanda seruna. Aya kecap pangmeulikeun sambeleun ka warung. Aya kecap pangmeulikeun. Terus anu kadua aya contoh kalimah pangjurung. Kalimah pangjurung teh nyaeta kalimah anu eusina ngajurungkeun jalma lian milampah pagawean saperti contohna Nyai pangmeulikeun sambeleun ka warung.
Nyai, pangmalikeun sambelen ka warung. Urang nginjem buku ka perpustakaan yuk. Jung atuh rek ka sakola mah bisi kabeurangan. Anu kahiji tangtos salah, ieu atos dibahas. Saupamina teu aya tanda seruan, eta henteu nunjukkeun kalimah panitah, henteu nunjukkeun kalimah pangjurung. Kadua, Nyai pangmalikeun sambelen ka warung, ieu atos janten contoh kalimah pangjurung sabab kunaon di dieuna aya tanda panyeluk, aya tanda seruna. Nu katilu, lebat kana pangalimah pangajak atos dibahasnya. Nu kaopat, leres jung atuh rek ka sakola mah bisi kabeurangan. Bedana lamun panitah pikeun kahayang atau kapentingan urang sorangan. Jeung lamun misalkan kalimah pangjurung pikeun kapentingan dirina sorangan, pikeun kapentingan dirina sorangan. Urang ngasa ukur ngingetan ngan batur anu ngagaweanna. Contona, di bumi mamah nyawuran, "Jang, jug atuh geura ka sakola mah bisi kabeurangan." Mamah ngasa ukur ngingetan, ngemutan. Yen kawajiban sakola teh kawajiban ujang, kawajiban hidep. Janten hidep anu ngalakonan pagaweanna nya ngan mamah anu saukur ngemutanana. Contoh kalimah pangjurung. Terus lajengkeun deui kana contoh kalimah pangajak. Nyaeta kalimah anu eusina ngajak jalma lian ngarah migawe bebarengan jeung urang. Ngajak jalma, contoh, "Ayo atuh arek ulin mah. Nyai, pangmalikeun sambelen ka warung. Jung atuh rek ka sakola mah bisi kabeurangan. Urang nginjem buku ka perpustakaan yuk." Nah, tangtos tadi tos dijelaskeun, ayeuna hidep kedah tiasa ngabentenkeun. Nu kahiji salah, kalimah kadua salah, kalimah katilu salah, neresna kalimah kaopat. Nah, ibu miharep hidep tos tiasa ngabentenkeun tilu kalimah eta. Ayeuna majeng deui kana contoh kalimah panyaram. Naon atuh hartosna kalimah panyaram teh? Kalimah panyaram teh nyaeta kalimah anu eusina nyaram nulian milampah pagawean. Contohna, entong sok ngarokok, henteu sehat. Muga-muga sing salamet di jalanna. Jung atuh rek ka sakola mah bisi kabeurangan. Ulah diuk di dinya jang ngahalangan batur. Nu kahiji, tangtos hidep tos terang alasanna kunaon disebut salah. Nu kadua oge salah. Nu katilu komo deui salah. Nu kaopat, nah ulah didiuk didinya jang ngahalangan batur. Ieu tangtos leres sesuai sareng kaidahna, sesuai sareng kalimah panyaramna. Aya kalimah ngahalangan batur. Nu katilu nyaeta nu kaopat, kalima panginten contoh kalimah pangharepan. Kalimah pangharepan teh nyaeta kalimah anu eusina miharep hijiha. Nah, contoh kalimah, entong sok ngarokok, henteu sehat, ulah didiuk di dinya jang ngahalangan batur. Jung atuh rek ka sakola mah bisi kabeurangan. Muga-muga sing salamet di jalanna. Ieu tangtos salah karena teu aya tanda panyeluk. Salah oge, salah. Nah ieu muga-muga sing salamet di jalanna. Dina kalimah pangharepan saperti sareng doa. Nah, teu saha-saeusna contoh sejenna. Misalkan dina usum hujan. Hidep ngadoa, ya Allah, mugia sonten ayeuna henteu hujan. Margi abdi bade aangkatan. Nah, sami sareng doanya, hampir sami sareng doa. Seseueurna eusina kana doa. Nah, ibu miharep hidep paham kana eusi kalimah parentah. Janten kalimah parentah teh kabagi jadi 5. Aya kalimah panitah, pangjurung, pangajak, panyaram, sareng pangharepan. Sakituna
eh, pengajaran atau cekap dugi ka dieu wae. Hatur nuhun.